Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng mangking alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui mohon anu nuju sarawu mohon mugia dipasihan kakiatan sareng digampilkeun dina milari rezekina mohon satu acana dipedar sim kuringnya nganuhunkeun ka saha wae anu tos ngadangukeun. Ieu mah itung-itung hiburan mohon datu tiasa mohon itung-itung reureuh wae dongeng Sunda. Nu ayeuna teh sikabayan jadi dukun bagian ka-7. Kumaha lajengna atuh mangga wilujeng ngadangukeun. Nu matak nyusul-nyusul ieu teh euy, kuring nyusul, kuring rek nada pitulung we atuh Mbah. Pedah we cenah Bapak mah kamasurkeun dukun mati, dukun lepus deui Mbah, Mbah dukun. Ih, rek menta diubaran cilaing teh euy. Nya, kuring teh gering ieu teh. Gering pisan ieu. Ih, deuleu euy, teu mawa pibubareun ayeuna mah euy. Jeung kasakit mahal deui katembongna deuleu ieu mah. Bener pisan Pak, mohon kasakit teh mahal geuningannya. Supaya tegas we euy. Boleh hideungna deuleu kasakit teh isukan bae lah, ti beurangnya. Ih, tadina Bapak rek disempingkeun ka imah disimpangkeun. Nya, kuring teh ngarah we rikip kitu tah. Isukan bae euy, isukan capek deuleu ayeuna mah. Capek dewek teh ah. Nya kunaon atuh? Bapak make lompat gitu. Kusuku deuleu, lumpang mah kusuku mah nya kuleungeun mah ah. Sok aya wae maneh mah euy. Sanes, nya aya naon kitu lulumpatan. Ih, nya deuleu, aya nu ngageroan maneh bieu teh euy. Urang we lompat we ah, sugan teh aya naon atuh. Naha atuh digerowan teh make lompat Mbah dukun. Rahasia tah mah euy. Rahasia, mau dibeja-bejakeun ka maneh mah euy ah. Rek naon atuh? Nya atuh Pak, isukan kuring teh ka imah Bapak kumaha Pak? Ih, tara ngubaran di imah mah euy. Sangheuk di imah mah. Engke we tuh di imah maneh erek mah euy. Ah, mong kuring ka Bapak we ah. Bapak aya wayah kumaha aya nanya Bapak teh di imah. Saniatna maneh we euy. Kumaha maneh lah. Sok aya wae maneh mah. Nya isukan Bapak moal udar ider kitu Mbah. Nah, batu ieu teh euy, meniku tuas teuing sia teh. Moal jauh Pak ti imah. Ih, aya petana jauh-jauh mah euy, aya di imah wae atuh, isukan mah euy. Nuhun atuh Pak, isukan kuring ka ditu nya ka imah kade. Kudu aya nya Pak nya. Isukna si kabayan geus beurang pisan udangna ditepas ngenyampak semah budak ngora tegep urang dayeuh patutna geus lilanaker kakara semah ditemonan cek si kabayan. Saha euy ieu teh euy? Ih, geuning geus ngurunyung ka dieu geuningan euy. Beurang keneh deuleu. Can seueuh yeuh hees. Komo keur puasa mah euy hees wae ibadah deuleu.
eta teh ibadah puasa mah euy hees teh. Ai bapak nu penting teh apa ieu mah? Ih, tetela geuning euy, ti beurang euy ayeuna mah. Ujang teh geringnya, gering naon atuh ujang teh euy. Nya pak, goreng teh gering, aduh, matak we ka dieu ieu teh, maksakeun gering-gering oge ah. Hayang diubaran ku Bah Dukun. Heeh, deuleu, teu ngeunah dahar lain euy. Puasa deuleu. Sanes pak, ieu mah rieut jeung lalieur, aduh, lieur pisan ieu teh. Tara riut nya, tara lieur nya naon atuh. Sok batuknya. Piraku sia tara batuk mah. Nya rajeun pah, bah, ari salesma mah aduh, usum hujan kieu salesma mohon. Mohon cenanya gitu. Nya osok gitu, gering kitu-kitu mah atuh. Wajar deuleu jelema. Salesma batuk wajar da jelema hirup nu paehonaman deuleu. Moal nyeri cenah, moal bawa kasakit meureun. Sok atuh, kumaha atuh, gering naon atuh, sok ngomong. Kieu pak, nya pan kuring teh rek rada tulung katulengan ku Nyi Hasanah kuring teh pak. Tuh nyait kitu deui. Berat ka kuring eta teh pak. Ayeuna mah rek muntang wae ka bapak. Kumaha nya carana pak? Kuring teh hayang ka Nyi Hasanah, aduh geulis pisan Nyi Hasanah teh pak. Kan bae pire-pire oge lumayan pak. Anu pireu mah babari pak. Moal loba pamenta sugan. Kitu kieu ge nurut wae pak nu pireu mah. Sia mah euy, ditambahan deuleu supaya cager. Ulah inget bae lain euy. Ini gampang deuleu euy, ngan Bapak teh lain rek ka ditu deui, lain ka imahna Nyi Hasanah pak. puguh deuleu euy. Ini deui ka ditu ngan kewe atuh heula lah. Ayeuna mah hoream dewek teh laleuleus ye. Nya, bapak tang tuwe atuh nepungan Nyi Hasanah. Ku hayang dipangnepikeun we ieu mah nya talatah ka manehna Pah Badukun. Kumaha euy? Ngahina sia mah belegug. Kalau teh rek dijieun panglayarnya. Yeuh, dukun lepus deuleu dewek mah. Paraji sakti moal benang dihampas deuleu. Lalawara teuing sia ka dukun teh kitu peta euy. Hampura we bapak, hampura. Kuring teh teu pisah-pisan sanyangahina ka Mbah. Ieu mah rek muntang we atuh Pak. Rek muntang. Kumaha karsa teu Mbah Dukun, Mbah? Song saringgit dua digolerkeun dihareupeun si kabayan. Kamana deuleu euy eta? Ngogorolongna duit teh euy. Ih. Sok aya wae geuningan maneh mah euy. Bapak, Mbah, beda ka manajem we atuh Pak. Kayaknya ke pamulang tadi mama lamun hasil kayak dibere deui. Anu gede deui lah, geus beres mah nyapanya. Aya keneh deuleu arep-arepeunana jadi euy. Jadi hese ieu teh. Aduh, bingung bapana ge euy. Aduh, Bapak, moal datang ka Cidera atuh Pak, geus laksana mah kuring ge sedep ka Nyi Hasanah teh duh. Nyedep. Aduh. Kumaha tuh kahayang ujang teh cik. Harewoskeun atuh bisa cak-cak bodas deuleu euy. Ari urang simpen yeuh. Bisi aya laler putih deui euy, bahaya euy laler bodas mah euy. Komo cak-cak mah euy. Sok ieu mentong sok
beja-beja cenah euy, sok apaleun deuleu cak-cak bodas teh euy. Bahaya. Bahaya teh euy, Jang. Saenyana bah, nyasana teh teu piru eta teh. Awan ngabisu mah komo nya, tadi nama ngajubleg we. Kitu eta teh. Omong dukun cenah. Majar kieu, majar kitu bohong wungkul eta teh Pak. Nipu. Ulah percaya teh ka dukun eta teh Pak. Dukun masuk ke dewadul. Gede wadul Pak, gede wadul sarua jeung nu ngadongengna gede wadul. Gitu. Aduh, aya wae muhun. Gede wadul cenah nu ngadongeng nya, muhun. Ye, maneh mah oi. Bapak disebut ngawadul. Henteu dewek mah, tara ngawadul dulu. Saenyana dewek mah euy. Saenyana. Beda deui jeung eta mah yeuh. Kuring mah deuleu teu nyaritakeun bapak di. Nyaritakeun naon we atuh, sok kumaha maneh we. Aya-aya wae maneh mah. Nya, kuring mah teu nyaritakeun bapak. Nya nyasana we piruanana teteh. Bawahing mung dikawinkeun ka ditu. Nya, kahayangna mah ka kuring. Cing kuring teh bawa ka imahna supaya tepung. Akal nama borong we ku bapak kumaha carana nya Pak. Nya, kuring teh kapengpeongan pisan ku nyasana. Aduh. Penting teu bisa sare, berang teu bisa inget bae ka nyasana kuring teh bah. Eta mah kumaha bapak we atunya. Pokona mah nyasana we kudu kapemilik ku kuring nya nya. Si kabayan monyong tungkul bari peurem brai beunta cengkat pok ngomong yah nu kitu gampang euy nu kitu mah gah sal duitna we nya pimahieun euy pegat bae lah engke sareupna deuleu lebah kaca-kaca tah papakeana ulah kitu euy papakeana tuh sing sregep deuleu euy. Nyamur Pak, kudu nyamur. Heueuh deuleu, matak naon atuh, hese kitu ge euy. Kudu nyamur deuleu, hayang nu geulis mah euy. Masing rupa jiga kekeset oge euy. Kudu ganteng euy, ujang maneh teh euy. Ngadak ketarik deuleu ka Nyi Hasanah euy. Nya, kumaha atuh ayeuna kuring teh, Bah? Balilu teuing maneh teh ujang. Eta kumaha rarasaan maneh atuh? Daek henteu. Lain ajakeun peta Pak, kuring teh nya. Kuring ge ayeuna nya teu heula ge. Nya kitu we, siap lah, kuring mah siap Pak. Siap, 86. Oh, Jang euy, gampang lah. Kitu mah sugan we atuh berhasil. Moal salah Pak, moal. Lilin. Ai kakolot teh euy, yeuh, kakolot teh kudu percaya deuleu euy. Kolot mah rea kanyahona deuleu. Nyaho tepung bae kitu lah. Di ditu jeung sanggeusna we ulah poho deuleu nya. Duitna deuleu ulah poho euy. Kurang deuleu sakieu mah lah. Bali beas mah teu mahi zaman ayeuna mah euy. Keur mahal kieu. Lumayan yeuh, jang beli kolek esukan yeuh buka puasa. Gitu cenanya. Pak dukun. Muhun. Punten atuh we Pak, punten nya. Jadi kariweukeun yeuh ka Mbah Dukun. Jang, rampes euy. Mana naon lah. Gampang atuh. Oh, kitu we nya. Nya Bah, kuring pamit heula nya Bah nya. Nya siap. Yeuh, saya mah teh bangkar warah teuing. Pogoh dewek teh euy. Hayang deuleu ka nyasana mah hayang. Ieu mah aya-aya wae mangkeluk teh euy.
Ba'da maghrib Mbah Dukun seumping ka Sudagar. Bapa nyasana diiringkeun ku budak bujang surup nu diiringkeun pada bangkung. Cek Sudagar, alhamdulillah gening Mbah geus sumping deui. Mangga Mbah, Mbah linggih Mbah ka belah dieu Mbah. Mangga ye, mangga ye ka dieu ye. Aduh, damar sureman deuleu teu paya caang Mbah mah damarna tuh benerkeun ini malempem kitu atuh damar teh bukan eueuh minyakan deuleu meuli atuh minyakna meuli. Damar geus melempem kabeh kakara Mbah Dukun kersa unggah pangiringna tuluy dicalikan dina Alkatib urutna basa kuring kamari Nyi Hasanah jeung Nyi Suyimah jogo Sudagar ngajemprak sila semu bunga pedah diukna kudu rada anggang cek Mbah ingeteun kana tarangna tukangeun Mbah ngalengkong pangiringna. Ki Haji untung ayeuna mah sia. Mbah teh teh senyiar pitumbaleun deuleu. Nya anak haji saha ngaranna teh poho deui nu denok nu demplon teh nya Hasanah nya Hasanah poho deui dewek teh ceuli kencak atuh teh kudu ditiup geura ku totopong seureus deuleu. Boga teu totopong suruh teh kudu boga deuleu. Komo nu lukun mah tah ieu seureuna ditiup kudu ku lalaki ngora deuleu. Rada bongkok deui. Arah kapanggih. Ngarah kapanggih deuleu Kapanggih di Jalan Gede tah ngaranna teh kitu deui. Mbah nyelang nanya ka pangiring. Saha ngaran teh saha? Pangiring ngareos. Hehehe eta Hehehe eta ngaranna kap nun teh Jabar di JR Tah ieu geuning jelemana damar diletikan deui saeutik letikan atuh letikan tah kurang atuh kurang geus sor jangan sor ka hareup ade dulu paha ade pahili jampena dulu ka ade. Jampe naon eta teh Mbah? Jampe naon nya? Ye, jampe tahun dulu, jampe eta teh jampe pateuh dulu. Alah, kawas nu oboh pi omongun sia mah Pek tah kadinya. Sed nyai kadi atuh, ka hareup nyai nya Hasanah nyi kadi atuh Nyi Hasanah ngised ka hareup pangiring ka hareup ngorondang tuluy ngesod cara nu ngempor kitab butut di kulutungkeun pek ditomplokeun kana ceuli Nya Hasanah seureus lukun tea mohon cenah nya seureus lukun tea. Cek nu nambalan ngarewas. Aduh teu panglingnya ka akang eta teh. Kang Agus ieu teh. Aduh ya Allah sugan teh saha. Cek nu nambalan sabelah deui. Pageuh keneh nya ka akang Nya Hasanah. Nya masing nepi kapai oge moal ieu mah moal lesot. Syukur atuh ayeuna mah kudu cager deui nya.
Ieu teh saha euy? Jang cai euy, inumkeun euy. Aduh, moal tiasa ayeuna bah. Kunaon atuh? Waktosna CF. Aduh. Waktosna kabujeng CF mohon. Insyaallah di enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui. Mangkinceng ngaturkeun wassalamualaikum warahmatullahi